wajar dewek oge manusia kena ku ambek kena ku jengkel kena ku kesal ku lampah si lain tapi kawijakan kolot mah ngamaklum ka barudak sabab dewek oge fungsi ngora leuwih ti heula nyorang heula ngora nyorang ngarasakeun kumaha ngajengkelkeun nyorang kumaha rasana bubudakeun ngesalkeun teh nya ngan dina lebah dieu kulantaran pengalaman geus merebeja turda umur geus jadi ciri sangkan pindah adat tina hagoreng kanu hade leres hartina kawijakan di kolot mah bujeng hingga sifatna dipenta dalah dina deuna oge geus ngalubarkeun hampura ka si lain lautan hampura kolot jeung ngamaklum da geuning najan bari jeung de si lain turunan ti dewek getih ti dewek tapi laku lampah panjau tah di dieu najan buuk sarua hideungna pan karep mah beda-beda jeung hayang maujang masing-masing jeung deui lain dumeh dewek teh nganggap ka si lain jengkel terus si lain ngarekeun si lain boga rasa anak tere tapi dina lebah dieu ai adil teh nempatkeun atawa mernahkeun dina tempatna setiap perkara sabab kulantaran si lain beda-beda jeung adi si lain boh laku lampah boh kahayang boh cita-cita tangtuna karakter oge beda nyikapkeun kolot kana jadi anak oge pasti beda carana benten ngan meureun sok kadangkala ku anak mah dipandangna teu nyaah padahal pangnyaah-nyaahna jalma teh lintang ti indung jeung bapa leres aku leres sagalak-galakna indung jeung bapa eta teh jelema teh nu pangnyaah-nyaahna celik putih celakerang ka urang murni engke jaga bakal kaalaman ku si lain lamun si lain boga turunan ya bakal kasampeun leres jadi cinekna abi dihapunten dihampura nuhun kitu mah tuh ya Bang Blas reug-reug kangge abdina tantos ulah ambek deui upami abi bedegong ka hareupna sia mah ulah dume hampura beunang dipenta kasalahan dijieun-jieun boleh dipilah bilih ge mah bilih ya apan manusia teh tungku tempat keluputan tangga tempat kelepatan semenit ganti saja merubah janji sore rajin teraka pakai isu digening itu adi si lain ka dieu jang ge digening akang eta geuning aya di dieu di jeung Kang Awan euy ya biasana jeung Kang Awan maneh teh benan biasana mah jarang jeung di Giri Harja mah arang langka montong kitu sia teh tempo aing eueuh ditatanyakeun tempo aya diomong-omong lain penanya dewek mah geus yang parasea abdi beh nyangkakeun sembah pangapartos konyuk babe buka katampi kalayan kapingan heuh jang ditarima aya naon ieu doh cobi ngakukusur uing ka dieu tara-tara ieu mitah make jeung kudu kumpul di gor nya jeung kudu ngariung itu di gor nyaho kieu mah aing mawa raket ka dieu teh kana ada gor poli beuna ge gor polinya gor poli lain nempak ieu mah tuh aya naon ieu teh beh geuning aya naon telot cobi cingkolot kayaknya gerap pedar kieu ja saperkara dewek ngahaja riung mungpulung saperti kieu ngudag ngeunaan kewajiban ja kewajiban kumaha apa ari jalu qawamuna ala nisa'i ay lalaki teh pamimpin di eta awewe doh mun teh eta awewe geus boga anak beureun turunan dewe leres tanggung jawab kolot nyatana lalaki kanu jadi anak jeung pamajikan kudu nganapkahan lahir jeung batina leres diparaban lahirna dipakean batina oge diseumehan tuh kantenan dipepekan ku ilmu anu baris mangpaat ameh kaituna urang pada saling salametkeun antara urang
jeung urang sabab ieu teh ibadah dewek kasih lain teh sarua jeung ieu ibadah teh keur dewek-dewek keneh nya leres sabab numutkeun katerangan anu tangtu dina mangsa nyawa jeung raga geus pisah anu baris ngalir teh ilmu anu mangpaat jeung budak anu soleh teu geuning doa budak anu soleh leres leres dina raraga nyitak budak anu soleh saheulaanan kolotna oge kudu leuwih soleh leuwih ti heula dikolot sabab lamun boga cita-cita mibanda budak anu soleh 1000 tahun saacan gubragna anak ka alam dunya teh kudu geus dididik meureun kitu oge diindung ti bapa ti aki ti eyang ti bao jangga ware kudeg-kudeg ka kain siwurna leres di luluhurna kene heueuh ngan meureun sangu geus jadi bubur dah denya laku lampah luluhur urang kumaha jeung urang teu bisa ngahukuman salahna ngahukuman benerna sabab eta mah hak prerogatif anjeunna leres ngan dina lebah dieu saheulaanan urang koreksi diri sorangan ngaliwatan tulisan ngaliwatan urang saling wasiatan antara si lain jeung dewek iya nya sabab dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa yen urang gubrak ka alam dunya muarek megar cara orai muarek salana lanana urang hirup sabab urang teh bakal kapegat nyaeta kupati hirup kakungkung kupati maot teu apa di mangsa mun datang sok rajin ngerohohan teu pilih-pilih mangsa kadang beurang kadang peuting kadang kolot kadang budak morak nu leuwih ti heula teu pandang bulu teu pandang bulu heueuh tah dina lebah urang mulang ka alam kalanggeungan urang bakal baris menang patakonan anu eta patakonan teh nyeredkeun kana alam kanikmatan disebut sawarga jeung alam panyiksa disebut neraka ngan gumantung amal urang di dunya leres sabab ratu terangah hukum pemerintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah dadah buah goreng otak tak otak nu lain-lain we pikiranna teh wayak ieu geus goblok sia teh eta hite tongkok sateuing goblok maing we bongana aing diondang ka dieu bongan diangkir atuh leres nya dimala sabab sing inget pangeran moal nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana siksaan jeung ganjaran leres nya timbala tah dina urang ibadah teh rupa-rupa jeung luar biasa lobana ngan dina lebah dieu urang teh nyaeta kudu mere mangpaat ka jelema rea beh dieuna keur diri sorangan teu geuning mun ceuk Bapak Prabowo mah naon lamun urang teu bisa mangpaat pikeun jelema loba atuh sabagian jelema nya lamun urang teu bisa mere mangpaat ka sabagian jelema minimal saurang jelema lamun urang teu bisa mere mangpaat ka saurang jelema minimal urang ulah ngerugikeun batur tah eta leres pak hoirunas anpauhum linnas teh heueuh makanya bisa ngedalil pinter adi mata apa aing diajar ke Pak Hacinana eta oh painga nya percaya jeung Pak Haji Ahar beda. eta aja leres atuh urangnya eta ibadah ka Gusti vertikalna salat zakat puasa munggah haji mung kawasa di jalanna luyu kana hadis jeung Quran atuh nu tersiratna nyaeta mere mangpaat anu baris mangpaat keur balarea geus dicontohan ku karuhun urang para pajuang tuh tingali tutunggul
ngutugur di luhur gunung tetengah nu ngahempak di Taman Pahlawan lain tutunggu tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka para nonoman pikeun ngeusi kamerdekaan ku karya-karya nu pinuji ku karya-karya anu nyata eta leres nya timbalan para pahlawan baheula dina nyokot hak kamerdekaan tina leungeun jajahan dibelaan ninggalkeun pilemburan ninggalkeun anak jeung pamajikan teu saeutik balik tinggal ngaran tapi buahna kamerdekaan karasa jeung karanapan ku seueuh siwi ku urang salarea ya karaos leres karuhun geus neuneun jasa anu sakitu luar biasana tak ai urang naon jasa ka nagara jeung ka bangsa boga karya naon urang leres hartina teh urang kudu tapakur ngeunaan diri di antarana da urang mah urang pilemburan atau minimal urang teh ngajieun keamanan di lembur sewang-sewang sangkan tertib toleransi berpendapat toleransi bertetangga nya ya nuka dada nuka duga atau cenah dina lingkungan anak nyiptakeun lingkungan anu bersih tina runta leres nya leres mayar pajak tepat waktu nya hartina eta teh urang ngarumasakeun yen urang teh lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung ati uloha wa ati rasul wa ulil amri minkum taat ka Allah taat ka rasul bedieuna taat ka pamarentah dimimiti presiden nepi ka handapna Bapak RT jeung Bapak RW teh gini leres Pak leres Numawi dina lebadia oge sami abdi teh pan abdi ketua Karang Taruna aduh ditu maritis teh payingan atuh bade menyambut Agustusan sasih payun ya ya dari hari proklamasi sekarang bade nyuhunkeun dana kadudungan-dudungan teh sirkulir bulannya nah naon kagiatanana biasa we dangdut eta we rajin sia mah dangdut tapi anggota maneh kadang-kadang jaroget bari mabok rarehe oknumna henteu aya kabeh mah henteu sabagian eta mah pan ieu teh tina puting toh puting naon puting beliung poting lain puting suara terbanyak voting suara terbanyak ya suara mayoritas toh ulah minoritas wae atuh cenah ngajieun kesenian diantaranya lomba kerupuk oh ya lomba ngadu kaleci lomba balap karung maraton panjat pinang oh lomba joget gitu heueuh ai eta kira-kira keun bae uing ngiluan panjat pinang nah resep we uing mah ngan hayang pangluhurna oh ya aya nah hayang pangluhurna sabab eta biasana pangluhurna teh panglobana nang hadiah waduh dengan panghandapna mah nya ai ditincakan ongko nya berat nya kanjut kageser-geser ampun sumutna nepi ka kitu saya pisan jangka kamu nya aling-aling kitu jakeun eta mah bebas kumaha si lain ngan eta mah kumaha mayoritas tadi laras Pak tah deui jabati eta anu aya patula patalina jeung kulawarga laras dewek teh saminggu geus teu panggih jeung si dawala tuh gini da biasana mah reureungan jeung si lain tarapan tebih bulan jeung deui ieu teh kecewas-kecewis nu teu hade warta anu matak silungna ceuli dewek kulantaran tatangga-tatangga dina mangsa dewek ngaliwat teh tatangga-tatangga teh pating derlek ka dewek teh meleng bari jeung melengna ge meleng teu ngeunah dari sini bulan meleng sinis heuh garoreng budi bulan ngan kadenge jeung kareungeul ku indung si laing kecewas-kecewisna teh ngomongkeun si dawala alah gini uluh oh tah anak dipikir ku dewek geus saminggu lilana teu panggih jeung si eta teh lo tuh da biasana ge paling lila 2 poe nah jeung si laing panggih atawa kumaha atawa aya unek-unek ka si laing atawa kumaha cobi kang kenya nah teu ngadangu beja kitu oh Ini beja kumaha iya kita tah tinggalin informasi kudet pisan nya kudet teh naon ja kudet naon eta teh
kurang update Ya. ketinggalan informasi tadi dia urang teh kudu boga media sosial. Nya. Kudu apa? Nah naonnya Pak sidawala teh Pak ayeuna keur dicari-cari ku jelema-jelema Oh, pada ngincer marukan. diteangan ku jelema nya bangsat lain Ya. kulantaran ieu sidawala teh nu matak tah ai kawitna mah jeung abdi teh biasa ngomong-ngomong ngobrol kitu tah Ya. ngan be dieu ada anggang jeung abdi teh rada unggah adat teh si eta Rada beda adatna. rada beda goreng budi Ya. Bari jeung kuy. ngan dina kecap tungtung bahasana teh ngomong-ngomong gak bapak ngomong-ngomong dewe nya Sabit-sabit kalau teh sudi aing gablek bapak sia walah. teu ngaku teu hayang ngaku kana ngaran Semar jadi bapak teh nang pasalna nyata budak kana janji Ya. bapak teh cenah jalir janji sulayatina carita loba omon-omon Loba omno ulah. nah si teh omon-omon teh omon-omon Naon eta? ngartieun ieu mah palakutak teh Teu paham. Kalau teu paham loba ngomong-ngomong tapi teu aya reaksi jeung bukti anu nyata heuh naon da dewek teh nyalurkeun RW maka jeung ngajanjikeun naon teh eta tah ieu mugu oge teu kaharti. anu dipikir ku kuring bapak teh memang karasa bapak teh sok ngawang-ngawang basa teh basa naon cek bapak ai tulul amal atawa panjang lamunan eta disebutna naon hai ngalamun mah ngahayal heuh buktina aya teu nya henteu tah lobana ngahayal teh kitu kitu oge bapak karandapan naon ieu mah ka kuping beula ku abdi ngan teu pati didengekeun teuing ku abdi teh Berarti diregepkeun. didenge hanteu Ya. sabab baheula bapak harita kungsi janji ka kuring ka sidawala ka sigareng Sadulur-dulur janji. jang tong aral si laing Subah. nuturkeun dewek cicing dina pasir kamiskinan ayana dina sagara kasangsaraan ngan isuk baringsung pagi lamun tea dewek geus cacap ngeunaan pagawean di alam dunya si laing bakal diganjar ku rupa-rupa kenikmatan nyata sawarga satemena sawarga meniklokan teh nu dewek Teu geuning eta. heuh ku sia teh kitu heuh tah ku kuring mah teu dianggap Di hari naon sababna sabab kuring mah jelemana berlogika berlogika moal make jeung berimajinasi nya. rek teu percaya kumaha ayeuna bapak ngomongkeun sawarga nu bapak widadari teh anak buah bapak tapi bukti dikieuna senal oge sisilangan koneng sabelah beureum sabelah cek abdi Yo. sedengkeun ai sawarga teh kararasep gararanteng gareulis Baresek. bapak pimpinanana punten Ya. piraku pimpinan juga pinguin tak iya ya patoja iya iya jeung abdi ai abdi mah teu nganggap ai sia gareng nganggap kudu kitu pan bapak urang rada gelo Oh. Ya. rada gelo Kakolot. mata sok ngadaros ka don oge eta menyeri sirah atuh Naon hubunganna? tah si dawala mah meleg-meleg si eta teh si goreng teh ngait kana hatena lakna ai sia didenge teuing kitu shot teh bapak teh ngan ukur ngomong bahasa hungkul maksudna mah ka si laing teh ame si laing gawena getol bari dibarengan ku ikhlas dan juga sawarga cing atuh dewasa sia teh cek kuring embung kuring mah cek sate cek dawala teh hayang ngudag kena kecap basa atuh minimal pikir ku bapak ayeuna si dawala ngomong ka abdi bapak teh jigana teu nyaah ka urang teu nyaahna naon buktina cenah tingali anak tetangga mah hayang budak sakolana nepi ka cucung S1 S2 S3 bala-bala 2 jadi jelema hakaneun anjing teh mah dahareun atuh gelar nepi ka profesor doktor
Syirikna eta kolot nepi ka ngajong galang. Teu syirikna eta kolot ngajual sertifikat imah. Nepi ka hayang anak hurung nangtung ameh anak bisa jadi kebanggaan kulawarga batur. Tapi bapak orang mah kumaha geuning? Cobi Dipikir kuring nya. Tapi da lebah dia oge logikana bapak mah mah teu gableg. Ta ieu ya. Anu jadi kabingungna si dawala teh nepi ka kuring oge kuring merek si dikubukti waspada punyata nya cek nyana lain cek lainna rek unggah ka sawarga rek digugat sawarga teh amuy si eta geus nekat Pak baluas iraha ngomongna aya opat poe ke tukang mah tah nepi ka dinya eueuh les ngaleungit padahal ieu teh buah teh dipaningeun sok pikir keur marejeungna uluh aya bahan nekat aya bahan eta mah dina lembah dieu tah kumaha Pak kudu kumaha pangpangna paurna apaan aya sawarga manik loka teh batara grupan raja trilokana eta teh sesembahan loba disembah-sembah ku jelema-jelema di alam dunia teu saeutik nyebutkeun ana pangeran kanjeuna teh pada taklid pada anu ngagu-ngagul nya ajri kahiji kaduana pan urang teh digawe teh ka Pandawa sedengkeun Pandawa teh kakasihna dewa marukana aya kecapari pawas Pandawa teh hese di ala patina babari di ala larana kena lara ora kena pati bener kena lara ora ono ora kena pati kenal ora ono jauh-jauh sabab ieu teh kakasih dewa Pandawa teh sedeket urang gawe ke Pandawa lamun si dawala nepi ka orasi hareupeun Pandawa kabayang ku bapa sacara langsung kita teh mengkak rezeki urang kumaha lamun Pandawa nepi ka baeun ka urang sedangkan abdi teh sebagai ketua Karangtaruna sudah membuat proposal Agustusan nya geus ngarancang yakin bakal paur teh cair ieu aya bahan mandek uluh ieu teh geus guyur Pak gujrud marukan teh cucel gujrud salemur ear sejagat melihat ieu teh geus asup kana berita-berita dina media sosial dina media cetak sabab teu saeutik rahayat-rahayat bangsa seperti urang rakyat anu cicing dina garis kamiskinan loba anu satuju loba anu pro ngeunaan si dawala unggah ka sawarga sabab naon sabab si dawala teh wawakilna jelema sangsara model urang perkara saku serangan ku Bapak keadilan teh urang teh pan miuni peso ai kaluhur mintul ka nafseukeun bener sok emut ku Bapak anu korupsi ratusan triliun nepi ka manehna teh dihukumna teh ukur 3 bulan paling tarik 3 tahun bari jeung kudu mayar 1 miliar dendana bayangkeun pan beda jeung anu mau khayam can masyagi mah beungeutna ditenggelan ku masyarakat can nepi ka keamanan can nepi can diproses da ieu teh sami sareng gugat eta ongko ingis nepi ka balewah tangan si dawala jadi tersangka jadi pidana kaituna kudu kumaha grasak emut tuh cobi #dawala gugat #dawala unggah sawarga oh eta heueuh reng marukana atuh anjir kumaha geus dia ya uluh heueuh teu ya teu geni melag-melag setan nyaritakeun kitu cenah teh kitu Pak marukan teh nah ta si eta ubudunya pisan lah asa kacida deui wayahna aja naon Pak wayahna dewek rek ditasi laing teangan di mana ayana si dawala menta supaya nying hareup ka dewek gusur cara jeung katangtuan ku masih lain gitu approve we dinya
Kudu di mana nih yang anana? Ya. Da biasana ge ulin di Cijurai teh, tapi eueuh. Diteangkan Ditanyakeun ka Haji Entis, eueuh. lapur bulan. Ka Pak Haji Kolek teu nyaho ka mere buah gini. Ya. Uluh. Mekelan. Gitu, Pak. Kumaha ieu? Manuk kiber ku jangjangna manusia hirup ku akalna saka akal sia. Sadekah pola we Kang. Ai kieu aing deui nu capena teh. Lanjut deui tembok ieu. Sia rek diurek embung sok bae maneh. Aduh. Aing capek geus ngalah buah. Ya. Sia mah. Tuh, ini. Saweg imal wacana sapraptanepun ayat tatamu di saluareun bumina Semar Badranaya. Ieu ge. Nyaeta aletan ti nagara Astina nu dipingpin residorna. Kairing sedanten para Kurawa anu ngahaja sumping maksad bade nyangkalat dawala sejati setorkeun ka Hyang Batara Guru Raja Triloka. Margit sakawit Pandawa dawala Tuh. kagungan tekad pikeun unggah sawarga tekadna tembus nyaeta ka Raja Triloka Batara Guru atuh ye Batara Guru ngaliwatan kaca Trenggana ngaluarkeun gundam rungu ka residorna utawi ka para Kurawa di negara Astina. Sing saha jalma anu tiasa nyandak dawala paehna atanapi hirupna kasawarga yakin bakal diganjar ku kanikmatan jeung wid dikawinkeun ka widadari. Atuh ieu residorna asa aya jalan komomentas mopok mangki Ieu ge. ke rumah cucup ka kulawarga tumaritis Tuh. kata mah aya jalan bakal diwowoy ku rupa-rupa kanikmatan upami seuk nyandak dawala ti tumaritis. Ieu ge. Anu kiwari parantos hempak merbayaksa ngaleut ngeukeui ngapandaleut ngemat-ngemat nyatang pina. Tuh. Malihan parantos ngurilingan ieu bumi Semar Badranaya. Surak kemanikan prapta kajajia. Ieu ge. Haleluya. Kebuk. Tikar. Tepung batur. Tikar batur. Nama kejadian ningker segala ya bangsat itu. Tikar kulan. Tikar. Ayo. Ulah kaget Semar. Uluh. Nah, wawuh ja sorana. Asa teu asing. Utubillah. Gening jika Kurawa ka dieu Hor, atuh gening. Aya tamu Bapak. Aya semah teh kulan. Lu aya tamu hempak ka dieu. Oh, ngabring kulan. Ulah kaget Semar bagiakeun ieu kuladorna teman. Aya anak ya. Naon ka dieu nya? Sabaraha urang tempo ku si laing dina jendela mangaleut Pak. Wah, sapiri umpi kan. Naker. Lah. Kumaha tuh Pak? Wayahna Jang. Sampe rambut lejang. Sampe naon pan kerekcem. Hayam pencit, kucekak. Teu aku teteh. Nu aya we naon? Aya ge topi SD. Kumaha urang beulem. Nah, itu. Ai sia kos nu gelo geus teh. Kos nu weureuh. Ana gak tegablek we. Geus we entepkeun cenah ka dieu meureun piraku. Nya saya aya. Maneh lagi nyahoon meureun teh jelema sangsara. Ngartieun. Oh nyanggeus atuh sia bagiakeun leucing someah sia. Tempokeun biar budi silai ke banana. Ulah kaget cepot. Bangga bulan, rek, euy. Bagiakeun ku maneh teh. Nya. Mangga ka dieu euy. Aduh. Tong make euy atuh teh. Tong make euy. Ewa eta teh. Mena kungkul
menak lah aing oge da moal jadi maranehna eta ulah gede hulu teh sia Ulah sombong. ke tukang sejak dia kerja Pak ke tukang dia kerja siap aman kumaha Pak makaning emak eueuh rek neueur cai kejang tingali heula lucu leuwih ti 10 mah Pak leuwih ti 10 mumun Kana ngabri. aya meureun kana 3 elep mah Nya. bawa rek wisata ulah nya wisata naon di urang pan pare oge geus eueuh nya karek panen Nya anyar biar aku nyetur mulut ke dia jauh-jauh aduh loba pisan jelemana treret atuh. curi dekorasi bobo sapi Sinta Rakti atuh reng. mun ampikeun ka gudang kursi teh atuh Kursi geus nyaho putut sini kada pajangan belegung digek diukan atuh teh hiasan imah. hei para kurawa citrak situr marak saparto marmo irupak satu cita-cita dok bomayukan ke jaya wayahna ulah kabeh nu asup ieu imah panggung bak rada dengnek yeuh nya mun anak we asyata mah hige Mangga. itu sia mah nya tansah diajeng-ajeng dugi ka ngeuleut kieu bade ka mana ieu teh atanapi bade muli ti mana nah bade jaroh ulah ka Cimanindin anana di ka dieu jalan oge sia teh beli bade ka Lebak Siu gitu Nya lebak sia. ngaliwatan walungan garing nya lain ka dinya ngahaja euy ka dieu aing teh Tuh. uluh bade sumping ka dieu Tujuan. oh bade kasih lain Yo. oh kasih kuring oh naon Cobi. wah parek merek PKH dia meureun Nya. kade bisi nawaran duit pinjaman kayak bisi sarua jeung Bang Emo kade ulah nerima Pinjaman online. kieu ya datangna ka dieu ulah jauh di jugjug anggang di teang jauh teu burung cunuk anggang teu burung datang dina pudunan ngadudut tina tanyakan ngageang tinu datar ngagandeang semar lain lantung tambu laku lain lampah tanpa sejak datangna ulah ka dieu kajurung laku kaya jam doa nanya tekusang nalendra angger Prabu Suyudana Raja di negara Astina parantos sohor nu parantos moyan anu aya patula patalina jeung diri sampean jeung kulawarga utamana nyaeta anakna Anek Sidawala areng-heng nenengean pajajet pudedeulean laku lampah budak maneh Sidawala geus kagejeleungkeun jagat wayang-wayangan nu ngapalukarkeun murkana anger Raja Triloka nyaeta Batara Guru anu datangna teh nyaeta ngaliwatan Bunda Mrungu sangkan bisa nyangkalak Sidawala anak maneh uluh geus nepi ka itu beja daw gareng Gusti Tembus marukana ka. budak si laing Sidawala anu geus ngayakeun nirca ngomong ka mana karep Ngalantur. sa omong-omongna ngalantur anu ngabalakarkeun raheutna manehna sang nalendra Raja Triloka nyaeta Batara Guru malahan ngutus ka eyang sangkan nyangkalak Sidawala wayahna si laing salaku bapana pasrahkeun bikeun anak si laing Sidawala kamu ieu gelejang kumaha aing pikeun nyaritana
Cobi wah. nepi ka kieu kejadian aja. Mantu. Ulah disumpur-sumpur sebab. Ulah dibuni-buni euy. Sabuni-bunina nyumputkeun bangke bakal kaangseul. Nya. Sabuni-bunina nyumputkeun salingkuhan oge bakal anu ngomongkeun. Mal burung kapagi. Karasa ku aing asli aing kapok deuleu. Ya pasti atuh ulah mata teh oge. Tapi ka kitunya eta jelema. Teu payus mungu di anak ratu telayak mungu di anak raja. Ngomong sakarep ingsun. Ngomong dari sekarang pingsun Asal ngeunah sorangan di kitu. padu omong Nya. berjing pejabat mana teh. Lain masyarakat. Uluh. Aduh aya anak nu. Nah, siapa kejeng jauh segala. Sarebu ulah janten benu salaksa ulah jadi murka ulah jadi remati penggali saliranu. Naon? Nguping wardi narima bejage nembe anak anjir laku lampah itu. Sing julang ngapakeun wantun sumpah pun anak saksina. Terang nembe sidawala geus ngayakeun tindakan arek ngagugat sawarga. Malih simkuring teh bade miwarag pisan si cepot pikeun milarianana sidawala. Numawi simkuring teh ieu teh sing percanten kana caritaan simkuring margi simkuring terang di mana ayana sidawala teh nu. Geuning. Mar, Ya. aing teh jelema berpendidikan, Jelema terpelajar. jelema sakolahan. Jeung karasa ku aing kumahanya anak jadi anak. Najan salah oge pasti dipindingan. Buni-buni. Pasti dibela. Da ieu mah nu aya patal-patalina jeung anak silai. Geus kaleuwihan nista maja Utama. talaga. Duh. Utama cicing mah aing berpendidikan. Kuma rektor Kaleuwihan basana budak siling deh. Lahut. Anu ngabalukarkeun amarahna para dewa di sawarga jeung di sing saha-saha mah an rek newak sidawala yakin upami disetorkeun teh mah kahiyang pati-pati jagatnata bakal menang buruh anu gede. Menang bonus. Menang ganjaran. Da si lain mah boga tilu budak teh keuneu lapor hiji mah. Eueuh hiji. Atuh bukeun kita ka sidawala neangan nu gelo. Ya. Karida Mandian heula ku si lain. tinggal ngadangdanan. Dupi ka kitu ada jelema nyun. Oslin kolot akang nyarita. Seun simpuring teh sanes miningan terang simpuring di mana ayana. Ya, jengkol aya usumna ekol mah eueuh. Akal-akalan si lain tadi geus ceritakeun kumaha rasana nya akal jadi anak pas dipindingan. Di mana ayana? Da teu aya di dieu. Pasti mah aya di dieu mah. Ngan di mana tempatna? Bejakeun. Tuduhkeun di mana jalanna? Tong disebut-sebut sia. Tung dipinding-pinding. Montong dipinding-pinding. Bisa ya kejadian Raja Pati kulawarga Tumaritis. Amuik. Doh. Uluh nepi ka nantang ka keluarga urang gereng. Kade akang. Aing kadek gitu mah. Oh, nya. Tong disebut jeger kepuh aing. Doh percaya. Anak buah haji entis aing tingalikeun. Eta teh Ngeureut buah bisa komo ngeureut beung jelema. komo kitu atuh. Ampun, eta sungguh itu sia. Kudu dijaga reng. Terang simkuring ae kakak ngalilakeun waktu siling. Ya, apa ya saha? Seun residorna guru besar aing teh. Rektor aing teh. Di Unma oge geus-geusian sabaraha kali aing pikeun ngadidik mahasiswa-mahasiswi. Geus jadi profesor. Para ratu mikayung yeun para menak mikasrapot nge budak era dengeun mikirna kaing naik ku sia. Nepi ka teh di Jelema cacak kuricakan gitu. Ya. Ayana
terang nun wantun sumpah mangga rah rompok cicing sia Kade akang ya di jelema teh lawan wani mah kawani malawan. nya geus ulah kitu euy otak dingin Ya, kepala dingin we. kepala dingin sia rek dibejakeun moal wartana seun wartoskeun teh naon nun Yo. Udah di sami sipeuing oge bingung melihat mapun anak bade dipiwarang pikeun milarian sakali dia aya ngomong di mana nah keterang aya anak ya udah dipasikeun. nista maja utama sia Ya. asy utama ya teu beunang ku carita kokod kudu Ngajawab. ngajawabna Ya. kayak gitu karep Ya. siksinan Sing-singnan gitu. usungkeun dada teh punten nama sok teu beunang dileuleuyan jelema teh Temukeun nges teh gitu. keur sangsara tapi kageuleuheun ongko Ya. teu hayang aing berebat susna oge Semar Badranaya ulang apa kolosa juragan Aswatama Angceung Rama bisa keneh leuleih hatena margi anjeunna mah pinandita Nya. Ngaresi tapi keur kaula Aswatama anu masih kene pelakasan teng darah muda jiwa ngora. teu bisa sabar jika Kangjeng Rama duh muji kolotna Kalau sorangan muji kolotnya cacak gablek kolot kempreng kokodna ge buah kolot kengkong diagulan. tong lalauna cing tarik atuh sia tong kitu sia tong kadengeun Kumaha ditonyo. murek ngomong kitu make toa make tege ku salarea Ngara atra. di mana ayana montong dibuni-buni pasrahkeun di mana ayana teterang Ya. upami teh mah dipencet ka kabereja kabehanana peujitna simkuring teh tibatan ngajawab terang duka di mana ayana sing awatos ka simkuring sareng kurungan sepuh Duh. sing awatos juragan bejakeun mah aduh Alah paur. pelong beut kaula Tetep nyawa. tetep baik ayana isinu dibejakeun mah terang ai Nimbarkan. aduh ayana anak geus kitu aduh bapak aing ditonjok Ya. Bapak dikasih tuh. bejakeun sia itu akibatna Mamalana itu teh. kitu mamalana teu ngabejakeun mah Maruka. na kumaha sia sota mah teu jeger Goreng. Hah? Goreng-goreng ge oke maneh. ayana naon itu bejakeun mah terang ayana aduh ayana Benar. ayana Yo, akang tahan. hare-hare we anak nu wagu sugan sia anak aya guam nempo bapak ditonjokan batur hare-hare we satu Sugan aya riuk. mun ka hare-hare kitu goblok sia teh eueuh kanya ka bapak teh tuh ayana naon ieu teh nepi ka hese sacuritana heuh aling naon ya aling Alik naon ai geus teu bisa nyarita syungut mah eling anak bagianana percayakeun ke anak gitu. hari geus kana fisik mah keun anak bagianan nu kieu mah Ya. Bagian anak ge mah. naon sia kade ulah gelut mun bisa eta oge Ya. tapi lamun maju teu bisa maju mundur teu bisa mundur Bisa hot. kaditu kena ka dieu kena Ya. nepi ka manehna ngancam nyawa aya hak pikeun bela diri Ya, kewajiban. sabar dan ditampilin kudu cicing teh jang kudu merongko digebuk kudu merungkut bertahan ke hiji persoalan nu sakeuna bakal ngarugikeun ka dirina Ya. pribumi urang teh ulah jajati ku sia mah Oh. Ajer. mun sia mah aling Alik. kolot penumput Mangkarwana. nyumput di kamar bapak mah ulah pitu jang aling Kolot mangarakes we gitu. rek aling anjing atuh sia teh teh si eta nepi ka kitu ka kolot teh Wani ka kolot oge. Marukana tuh. kageuleuh kalakah ingkah ka mana siling ka mana Semar ya abdi murang kalina kula aya wakilna aya wakil abdi nya
aya Pak Ulis abdi teh ieu. Lurah kata aya mah aya Pak Ulis. Ya atuh. Nya. Sia rek ngabela keur jadi bapak. Lain masalah ngabela kulan. Mung sim kuring oge sami jajar jeung pun bapak keterang di mana aya cing demi Allah sing burut tilu kecamatan. Ulah bika bohong. Atuh aing ge kabawa, mah aya batur we aing daw gerengan di situ. Ulah turut sesoranganan. Dibejakeun nuhun. Sakali di lamun dibejakeun aya bahan kejadian Rajapati sampean. Nu dipentas dawala bugangna aya bahan Bapak sia, aya bahan jeung sia, aya jeung bahan jeung sigare. Jadi korban. Nah, maksudna teh. Oh, Lamun sia teu bejakeun, aya bahan dipaehan bae. kaancor. Nah, sia goblok. Ya. Sabaran. Itu atuh. Menyala abangku. Oh, beres reng.